Mitra anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu kudongeng enteng pangbeberahman Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Para wargi sadaya atuh dongeng ayeuna urang teraskeun perkawis jaka anu ayeuna parantos aboga titel nyata Jaka Wanara oge perkawis anu nuju nyusul-nyusul jaka nyaeta nu katelah tanah sareng Hapidin sareng kumaha saketerasna ye nyinini. Para wargi sadaya mangga urang tunda heula ieu carita. Urang caturkeun carios sanes anu memang para wargi tangtos aya kaitanana sareng ieu carios. Ayeuna urang caturkeun hiji istri. Anu eta hiji istri nafsuna para mitra luar biasa. Pang-pang namah teu kawur nempo anu gandang. Teu kawur ningali nu gagah. Teu kawur ningali bujang anu tandang. Eta istri sok tuluy surser. Nafsuna luar biasa hayang mibanda, nafsuna luar biasa hayang miboga. Model harita para mitra sadaya hiji istri anu katelah namina nyaeta Rahmi. Rahmi boga pasipatan kitu. Tangtos para wargi ge tangtos sauninga yen Rahmi ieu anu memang kantos guyer sareng Sutamanggala teh para wargi. Nalika Sutamanggala harita teh bobor karahayuan waktos tarung sareng hiji aki-aki atuh para wargi apan ditulungan teh ku Rahmi nganya kitu sabada ditulungan ku Rahmi tungtung naguyer we lir ibarat salaki jeung pamajikan padahal diantara manehna teu aya hubungan sanes muhrim jadi berarti ieu dosa pikeun Rahmi jeung Sutamanggala. Ngan bubuhan geus kabiasaan geus asa dosa deui we. Da kitu para mitra atuh dasar pikeun Rahmi mah anjeunna minangka calon eusi naraka atuh para wargi. Komo marmenerana dina sifat anu miuni sato mah model Rahmi harita nyaan lir ibarat satona teh para wargi. Da memang atuh salawasna hanaan hayang manggih unggal waktu jeung hatena aturus-turusan sangkan kabang brangkeun. Batina hayang kacumponan bae kitu kaayaan Rahmi hiji istri anu para wargi nafsuna luar biasa. Model harita oge sabada manehna papisah sareng Sutamanggala. Lantaran Sutamanggala rek nuluykeun perjalanan. Eukeur mah eukeur pikeun Rahmi mah geus bosen. Da kitu manehna mah bosenan ka hiji jelema teh. Da atuh campur ge lain keur satutuluy mah. Keur saharitaeun we wungkul nepi ka bosen geus bosen mah cul besok ditinggalkeun. Kitu kaayaanana Rahmi anu miyuni sato teh. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kocapkeun Rahmi harita teh can manggih atuh layan para wargi. Can manggih layan deui ayeuna mah meuni ciling cingkat we. Kawas hayam keur kumakar. Hayang tarung eueuh layan antukna ngumbar lamunan malikan kajadian nu geus kasorang di alam katukang. Dipikiran kumalayang kanu anggang resep temenan. Lamun ayeuna dikeukepan ku hiji jajaka anu gandang anu awakna bang-bang cenah kitu kaayaanana Rahmi ngalamunna teh. Nyaan aing kamari panggih jeung Kang Suta. Meni asa kumaha bawa rarasaan teh. Asa jadi ngora deui aing teh. Tapi bener ketang sararea ge nganggap ka aing ngora. Manehna mah teu nyahoeun kana rusiah aing. Nyaan aing kudu nutup ieu Rusia satutuluyna. Batur mah ulah nepi ka aya nu nyaho terhadap ka diri Rusia aing. Pangna aing katingali ngora wae. Aing sangkana bisa atuh loba lalaki anu nari ka aing pang-pang nama nu barujang keneh.
naon lah neangan lalaki nuges boga pamajikan hartina neangan duda hartina bujang resep aing mah babarengan jeung bujang mah banyak itu teh salah sahiji hal sangkan aing terus awet ngora bari aya Rusia seje nuku aing moal di beja-beja nyaan aing mah terus terang dan mengpeng kena hirup di dunia aing mah hayang ngasaan kabagjaan di dunia dina nggoning hayang sapuas-puasna aing mah dina nggoning hirup di alam dunia teh bae batur mah kumaha batur we aing kumaha aing barina oge nu penting mah aing jeung budak lalakina pada suka naon hesena eueuh aturan eueuh naon barina oge itu cek gerendeng hatena para wargi majarkeun teh eueuh aturan eueuh naon danyak itu jelema anu para wargi teu ngarti kumaha carana hirup kumbuh di alam dunia sedang hirup kumbuh di alam dunia teh aya aturan atuh model manehanana lamun bener-bener hayang rumah tangga pan aya aturanana kudu kawin aya aturanana sagala rupa oge ulah ieu mah ceruk-cerak welir ibarat hayam para wargi atuh cenah tong borok kitu urang hirup cenah dina alam dunia ieu aya nu ngatur para wargi aturan urusan rumah tangga aya di rumah tangga aturan urusan cenah para mitra pamarentahan aya di kepala negara aturan hukum liana tangtos seueur atur-aturan anu memang dijieun pikeun ngatur sangkan umat manusia di dunia ieu para wargi sadaya nuju kana jalan hade pang nama urang nu ngagem agama Islam tangtos emut para wargi kana aturan-aturan eta nu kaunggal dina Al-Qur'an sareng hadisna oge sadaya aturan minangka para wargi pamenakna para ulama sareng sajabina ti eta tangtos eta sadayana dijantenkeun hiji aturan pikeun urang hirup di alam dunia sangkan salamet dunia labuh akhirat atuh urusan kanagaraan tangtos kepala negara nu ngatur rakyatna di urang aya paribasa cenah urang teh kudu nurut aturan agama jeung dari zaman tapi sawangsulna pikeun rahmi mah para wargi tadi ge hiji atuh awewe nu ngaberung padahal ge rahmi teh umurna geus kolot nya kitu manehna mah katinggalina teh jiga ngora bae bubuhan cenah boga ilmu anu kumanehna dipuhit ilmu nu kumanehna dilaksanakeun pang-pangna atuh diantarana bae sok resep ka budak bujang harita ge para wargi sadaya kulantaran manehna kesel cicing wae di imah cicing wae di saung para wargi sadaya atuh geus kitu mah manehna teu loba catur tuluy sengkat leos manehanana atuh dangdan ka kamar sanggeus beres dangdan tuluy kaluar nu harita di luar keur memeujeuhna sepi jempling disilir ku angin anu ngadalingding matak tiris samun marengkol komo mun ngalengkor sorangan mah para wargi ngan saukura tahan hana teh bari nyekelan suku meureun atuh suku sorangan anu dicekel atuh cenah paling-paling mun hayang hipu nya eta guguling dipake naon teh tilam ka eling nu digugulung harita para mitra rahmi sakolepat geus leungit dileg-leg ku poekna peuting susuganan rek neneangan pikeun ubar hanaan susuganan aya nu daekeun di bawah hiburan pang-pangna mah neangan barudak ngora kitu tujuanana rahmi dina ngoning manehna kaluar ti peuting ai memang badedeganana rahmi teh nya sakitu mah kasebut atuh keur istri mah pantes we kewet katingali para mitra pamenteuna sakitu mah geulis jeung katingali para mitra siga ngora bae eta rahmi harita ge para wargi lumpatna rahmi tarik naker lantaran rahmi teh si horeng si mana horeng geuninganan boga-bogan ilmu silat nu kacida pisan luhurna
lain jalma samarangan Rahmi teh atuh estuning manehanana teh boga ilmu anu masagi pang-pang nama dina ilmu kadugalan harita manehna teu nolih kana poe anu meredong pika keungeun kulantaran geus biasa lumpat dina kayan peuting estuning norolong we para wargi di barat manuk puyuh lumpatna Rahmi teh bubuhan geus biasa manehna liar ti peuting biasa jeung deui pikeun Rahmi mah eueuh nu dipikasieun sieun naon atuh manehanana aya nu wani ngahalang-halang dilawan ku manehna mah malah mali labrak kitu kayaanana Rahmi anu ngaberung atuh para wargi ceuk paribasana tunggu di rarud satang di rumah bubuhan boga ilmu kacida luhurna haritalah Rahmi para wargi perantos anjog gahiji lembur cicapar para wargi anu memang di eta lembur teh cenah kabejakeun loba bujang-bujang nu keur mangkat beger da kitu nu keur diteangan ku manehna teh maksudna mah eueuh deui iwati manehna neangan atuh cenah para wargi sadaya nu bisa dipake keur ubarhanaan tujuan Rahmi eueuh deui manehanana rek atuh ngemat kahiji cenah bujang anu memang rek diteangan ku manehna rek dipilih anu gandang cenah para wargi anu boga pangawakan bang-bang kitu tujuanana Rahmi neangan bujang teh eueuh deui iwati keur rek dipake ubarhanaang manehanana dina kayan peuting anu keur memejehna jempling harita Rahmi para wargi kokolebatan dina suhunan imah bener-bener ilmuna luar biasa da memang atuh para wargi ilmu Rahmi lain bantrak-bantrakin buka sebut geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh ilmu kadugalan mah geus kapimili ku manehanana moal ge bisa kitu lamun lain jalma anu bisa ngahampangkeun raga mah da meureun para mitra acleng-aclengan dina suhunan imah teh lamun jalma nu teu bisa ngahampangkeun raga mah moal bisa sakarang ngajelenge geus tikosewad manten jeung deui dina anjogna ge napa kana kenteng kadenge sorana pasti ngaborobot kenteng teh kudu peupeus tapi sabalikna tincakur nu ditincaku Rahmi nih eueuh sora-sorana pisan da cenah ceuk beja sok sanajan nincak pangpung garing ge eueuh soraan pikeun Rahmi mah bakat ku hebat dina ilmu hampang raga ilmu ieu anu kapemili ku Rahmi geus sampurna pisan nu matak manehna ge para mitra sadaya kokolebatan luluncatan mapai suhunan imah teh bari ngintip-ngintip sugan jeung sugan aya bujang anu ngaliwat sugan jeung sugan aya bujang anu perlu ku manehanana cenah para mitra sadaya diteang jeung sugan-sugan para wargi aya bujang para wargi anu memang gandang cuma daek henteu mah urusan belakangan cenah kitu model kita mangala geus aya di manehna mah geus campur jeung manehna geus ngobrol jeung manehna bubuhana boga ilmu atuh kangge pangirut boga ilmu kangge pameles pikeun Rahmi mah lain hal anu berat ngaharipan model kitu mah enteng kabina-bina lir ibarat tai kuku we bubuhan nulisna teh lain ilmu kadugalan wungkul sagala ilmu diuli ku Rahmi jeung deui para wargi eta teh diantarana pang-pang nama nu ngajadikeun awet ngora pikeun Rahmi kocapkeun para wargi nu pernahna di hiji imah sisi lembur kadenge atuh loba barudak ngora keur ngararobrol pilih tempas bari saleserian ager-ageran deui gogonjakan atuh sagala diobrolkeun sagala dicaritakeun harita Rahmi barang nyaho yen aya barudak bujang keur ngarobrol doser we hatena langsung harita ge hayang manehanana ngadeukeutan eta imah nya loba catur para wargi sadaya kocapkeun Rahmi geus ngadeukeutan eta imah tuluy manehanana para wargi nogea noong ngintip tina sela-sela bini barang geus ngintip kitu teh para wargi sarengeh manehna seuri ngajerendeng jero hatena
kabeneran aing alus milik ye. Aing datang ka lembur Cikapar si horeng teh bener we di dieu loba bujang nu keur memejihna mangkat beger tah nu kararieu nu ku aing keur diteangan teh nyaan aing ngarasa suka aya di lembur teh keun moal teh dokot ka urang we ek ngajak ka urang aing teh moal loba keur naon loba-loba ge hartina aing mah ajak ka urang we nepi ka ngarasa suka puas ngarasa nyaan ngerasa bener-bener bagja keun ku aing ngereka diteang ye ek ditoong hayang nyaho aya keur ngobrol naon cenah si horeng si mana horeng para wargi di jero teh keur ngarobrol malah mah harita teh para wargi bibi nu diukna sisi bilik pisan harita ngomong jain euy yo am yeuna we mau bener ausina kabogo maneh aya nu ngarebut an ting bejakeun atuh lain cicing wae boga kabogo direbut batur teh salah atuh mun boga kabogo direbut batur mah ulah cicingin tapi urang kudu gerak kitu para wargi sadaya bibi sakara muka carita. Para mitra sadaya si horeng si mana horeng nukir ngobrol di jero teh nukir nyawalakeun hiji budak ngora cenah nu katelah Andi sok sanajan Andi harita teh para wargi sadaya direbut kabogona ku batur tapi cicing bae ari nu ateul babaturanana atuh harita teh ngarasa atuh nempo babaturan cenah tenang-tenang bae sangkilang kabogoh direbut batur atuh geus kitu para mitra barang harita didi nanyakeun teh celengkeung teh atuh kulantaran Andi cicing bae celengkeung teh para mitra sadaya anu ngajawab teh nyaeta anu katelah babaturanana keneh anu katelah Hasan ya kau cicing bae sarua jeung uing terus terang we kabogoh direbut batur cicing we heueuh matak ge ari maneh sancok tepuguh teuing tepuguh mimitina nah bener kitu kabogoh maneh direbut batur bibi harita teh jadi tambah penasaran lantaran geuning loba kabogohna babaturanana cenah direbut batur tapi kalah ka cicing we teu ngayakeun gerak ai didi memang para wargi boga sifat tupayaan babari getas haripateun eukeur mah eukeur atuh boga pangawakan dedeg jangkung badag eukeur mah loba nu sieunneun ku didi mah ayeuna aya babaturanana nu lemah model kitu barang Hasan nyarita teh tuluy didi nanyakeun bener sia bener babaturan eta kabogoh maneh direbut ieu maksudna lain kabogoh dewek nu direbut teh ari kitu kabogoh batur direbut batur dewek mah cicing we waduh sia dan teh we borok lainnya didengekeun montong sok sempal kapiguyon cahsan aing mah ye nanya bener-bener tah kasih Andi dewek mah ada ngabela we maksudna ge mah hartina mah bela kawan mun babaturan ngarasa teu ngeunah dewek ngarasa teu ngeunah teh da satu nyerina kabogoh direbut batur atuh sok sanajan teu karasa nyeri peurih ibarat ka toreh ku ieu bedog tapi peurih dina hate ibarat digayan ku ini kitu tak tage ting bener maneh eta di kabogoh maneh direbut batur. Para wargi sadaya harita teh nu ngajawab babaturan anu sejen anu katelah tardi bener kabogoh si Andi direbut pokona mah ku si Udin harita para mitra barang nyebutkeun direbut ku si Udin
atuh Didi dia tuluy nyarita deui. Bodoh atuh maneh mah. Kawas lain lalaki wae. Keyep apu gitu atuh. Kabogoh direbut batur, mana harga diri maneh tuh mun dewek wah boga kabogoh anu ngarebut. Pokona mah nyaan terus terang lah. Ya pokona mah moal ngumeok teh mah dipacok, moal miluni hayam kabiri ditantang ku dewek mah. Sanaki janjangkung badag moal diterajean. Lantaran eta mah nyangkutna kana harga diri sia. Mana harga diri lain kabogoh direbut batur cicing wae. Dihina basa tah. Cing atuh maneh teh dihina basa ku si Udin gitu. Sarua we jeung maneh teh eueuh komaraan atuh sia. Ngomong atuh Andi, maneh mah gentul wae jiga nu bunga kabogoh rebut batur teh. Para wargi anu mulia, harita para wargi nu ngajawab teh babaturanana nyaeta Hasan teh. Memang kitu tah lamun nurutkeun ka hayang nafsu mah. Tapi nya ye pokona mah dewek mah pokona mah nya ye teu kokomoan ye. Ngingetkeun awewe mah lain si eta wae. Pokona mah nu daekeun ka dewek teh nya tah eta tah pokona mah teu cewek teh. Pokona mah kitu lah. Nu penting mah ayeuna dewek ngajawab tah mangjawabkeun pokona mah si Andi. Da nyaho atuh nya urang mah mangjawab si Andi we. Si Andi mah dina kerteg hatena ge kitu. Yeuna pokona mah awewe teh lain si eta wae. Sa si Andi lain awewe teh lain si eta wae. Aya we loba awewe mah. Paribasa dunia teh lebar lebar dunia teh lega gitu tah, tidak selebar daun kelor. Wah ngomong we sia mangunangkeun ka si Andi. Puguh maneh sorangan sia nu eueuh kabetus. Mun aya kabetus mah sia ge gerak meureun. Cek Didi tetep para wargi manehanana tuluy nyarita rada kasar saeutik lantaran keuzil ka babaturanana peda kabogoh direbut batur cicing bae. Kumaha atuh Andi para wargi sadaya atuh. Harita teh sabada ngadenge omongan Didi model kitu. Eukeur mah eukeur para mitra aya bibit dipaseaeun kari-kari harita rahmi bari nogel teh manehanana noong. Bari jeung para mitra niupkeun parabun anu dimaksud sangka nu parasea beuki wa eta beuki munca. Da kitu kahayangna rahmi mah harita ge rahmi ngagereneng jero hatena. Sok tuluikeun sia paseana aing bakal nyokot sa urang teh. Tangtu geus parasea meresep gira. Pasti misah. Beuki misah beuki alus. Teu hese pikeun aing ngarayuna. Sok tuluikeun pasea ka dinya. Sok tuluikeun. Bari kepuh manehanana niup para wargi. Niup sok sanajan tiupanana kahalangan ku bilik. Tapi ilmu parabun eta tuluy asup ka eta ruhangan. Ngakibatkeun para wargi sadaya timbulkeun nafsu antara jalma-jalma nu aya di dinya. Bujang-bujang nu keur memejeuna mangkat beger teh jadi nambahan nafsu keur parasea. Eta nu dipikahayang kurah teh teu aya deui. Para mitra sadaya puguh we. Tadi jadi sebatkeun eukeur mah aya bibit dipaseaeun. Atuh ku ayana ditiup atuh harita disuluh pancaran kurahmi. Harita tungtung nama Andi anu tita tadi cicing bae teh manehanana Sumarita. Ieu sabenernya tah pokona mah sakumaha nu dicaritakeun ku si Hasan bener di. Yen memang dewek ge kabogoh mah direbut batur tah si Ani teh. Tapi dewek boga pamadegan. Yen memang dunya teh lega, lain si Ani wungkul awewe teh. Loba awewe sejen nu bisa dipilih kurang. Salah tah euy. Salah pokona mah euy lah. Nyaan da kitu mah.
salah jeung alus boga sifat gitu mah tapi saya kurang-kurang maneh ya udah ngalemahkeun budak ngora urang dia gitu sarua jeung ngalemahkeun diri cek Didi bekinya saeutik eker aduh bibit pikeun para sehat teh aya kari-kari ayeuna diangsonan ku Rahmi bari mapatkeun jang jawokanana manehanana ngagerentes jero hatena sangkan anu di jero teh tuluy nimulkeun papaseaan pangpangna antara Andi jeung Didi dan memang bibit papaseaan mah gitu parantos muncul parantos aya kumargi Didi ngarasa tengeunah lamun sega para pamuda urang Cipancar teh para wargi dihina kitu bae pangpang nama cenah geus direbut kabogohna ieu nu ngajadikeun katengeunah Didi padahal mah penuh bersangkutan namanya tanah Andi teu kireum-kireum anjeunna mah teu kuat teu kieu para wargi rek direbut pek cenah idaekeun mah kitu nu matak ngajawabna ge beda hasil jawaban ti Andi nimulkeun nafsu pikeun Didi gitu tah pokona malah teu salah teh jeung pokona mah ya alus boga sifat kitu teh tapi kurang-kurangna pokona mah eta teh matak ngalemahkeun budak nyaeta di kampung urang budak ngora di kampung urang pamuda-pamuda di dia urang Cipancar direndahkeun harkat derajatna ieu nu ngajadikeun dewek rasa teungeunah hate teh lantaran lamun para pamuda urang Cipancar direndahkeun harkat derajatna asa kumaha atuh sarua we jeung urang teh dipopokan ieu beungeut ku tai moning nu matak ceuk urang mah pang-pangna mah ka maneh Andi kudu gerak atuh lamun manginu kieu teh lamun teu wani sorangan minta bantuan ke babaturan da moal atuh moal ngantep babaturan ge kadatang tuh babaturan ge ngilu ngabela ka ilaing ulah sagala teh diantep kitu teh maneh mah teu kira-kira geus ngarnakeun harkat derajat para pemuda di dieu teh nya eta mah da urusan dewek atuh pokona mah urusan dewek pokona mah lah satu teu satuju kana pamikir naon teh dewek teu naon tapi da dewek da teu satuju kana pamikir maneh ai dewek mah nu penting mah nya dewek ayeuna geus ditolak atawa apa ieu kabogo direbut batur pek wae daekeun manaha dengkeuna eta mah masih kena bebas mun kitu geus katalian ku laki rabi lamun geus katalian ku laki rabi ku hukum tikah terus pamajikan dibawa batur didinya kakara timbul nafsu ai kitu mah karukur bobogohan ngaranna ge bobogohan mah milih-milih rabi mindah-mindah rasa atuh jadi keur pamikir dewek mah eueuh masalah lah na make kudu diributkeun sagala nu kieu patut para mitra anu mulia kitu jawabanana ti Andi teh memang bener jawaban Andi kitu teh teu salah dalamun segala rupa para wargi digegedekeun mah uguh we kabeh oge masalah bisa nimbulkeun pacogregan setiap masalah saeutik ya digegedekeun mah jadi masalah atuh pacogregan bendeng antara babaturan atuh timbulna teh nyaeta silih musuhan geus silih musuhan silih kakalakeun padahal tina soal leutik memang kitu mun dipikir mah para mitra pamadegan Andi teh memang bener tapi kumaha atuh pikeun musuh nama atau pikeun babaturanana anu katelah Didi mah hal eta teh teu dianggap bener malah nyarita deui wah geus kitu mah lain boga pamadegan kitu teu satuju kana pamadegan dewek teu naon sabado ngan maneh ulah campur deui jeung ieu pokona komplotan dewek ti mimiti poe ieu maneh ulah campur pokona ti mimiti detik ieu menit ieu maneh ulah campur
namun gitu mah kelakuan mana teh kacida goreng na aya ngadu-ngadu batur dengan mah ya pacok gregan teh pokona mah di jauhan ieu mah kumaha atuh ari maneh mah kalaka disiar wae kasalan sautak saeutik oge rek terus digagedekeun kitu tembal Andi harita teh nanya ka Didi bubuhan duanana ge ngumpuk nguyup atuh itu pada wani ieu wani dedegan rek sarua cenah umur rek sapantar jadi naon kasieun eueuh kasieun duanana ge komo geus dikadalian ku hawa nafsu mah eukeur mah eukeur jang jawokanana harita teh ti Rahmi nerap kana duaan teh bakal nimbulkeun bentar pahamna di antara nu duaan tangtu ditungtungan ku pacogregan sabada Andi nyarita teh tuluy atuh para mitra harita ge Didi nyarita deui ye silaing geus wani nemal-nemal ka dewek ya ha ceuk dewek geus teu hayang dibaturan ku silaing lantaran silaing jelema epes-mer keuyeub apu eueuh ka daek ngarenahkeun harkat darajat pamuda di lemur Cipancar teu perlu baca incong lah gitu mah silaing teh nguntuk itu ka dewek sok segera maju nguntuk mah tungtungna Didi keluar nafsu na para mitra geus teu bisa ngadalian hawa nafsu sedengkeun perang nupang ageng-agengna cenah perang ngalawan hawa nafsu nu aya dina dirina di mana jelema geus bisa merangan hawa nafsu eta mangka anjeunna lulus tina hiji paperangan kitu para wargi sadaya harita atuh memang tungtung nama para wargi sadaya kaayaanana nimbulkeun bendeng tiap caritaan ditempas anu memang antara dua jelema antara Didi harita teh jeung Andi sigana teh atuh para mitra sadaya siga eta we cai jeung minyak teu mungkin aya kana akurna harita para wargi sadaya Andi nyarita deui alusna teh eueuh rugina pikeun dewek mah alusna aya asasana teh pokona masing teh campur jeung komplotan ilaing ge euy lah pokona tibatan kudu nyara piributeun picilakaeun ceuk Andi bari cengkat teh para mitra tina diukna Dor sia keluar setan sia cek Didi para mitra nyarita teh sugal naker ngomongna kitu bari peureupna nyayang kana cukang irung Andi atuh teu wudu we keluar kecap dadakan si horeng teh para mitra teu kudu harita teh teu kudu soal nu gede soal anu leutik oge barudak mah cenah kudu jadi papaseaan anu memang para mitra ngaakibatkeun tuluy garelut nu kieu para wargi nu nimbulkeun papaseaan betina soal leutik digede-gedekeun komo aya anu niup mah nu nyuluh pancaran muncul basa ayeuna mah aya propakatorna cenah para mitra kitu cenah nu dipropakatoran ku anu katelah nyaeta Rahmi teh bari jinu manehna kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan sangkana dua jelema antara Didi jeung Andi teh timbul bendeng geus kitu tuluy silih teunggeur geus kitu mah Rahmi nu matak untung sarua we para mitra propakator nu untung mah cenah akibat bendengna antara dua rombongan ieu pikeun Andi para mitra sadaya ngarasa harita teh irungna ditonjok manehanana tuluy atuh ngusapa getih anu ngoco anu kaluar tina irung bari mata mah meletet atuh harita teh tuluy ningali ka Didi anu memang para mitra sadaya henteu ngencar matana kana beungeut Didi ngadagoan melengna meureun ngan sakilat waktu Didi harita tungkul saeutik ge geus jebet para mitra sadaya peureub harita teh peureub Andi nyayang harita teh dina palabah carehamna memang itung-itung mayar hutang ulut tadi atuh puguh Didi ngagoak para wargi tuluy manehna nyarita rempuk itu mana
dikukut ge matakan jadi memala ka urang dia rempuk kerepuknya para wargi anu mulia bubuhan kabeh ge narurut kadidi naon sababna pada nurut kadidi maklum Didi masuk royal dina ngoning raktir jajan teh paneh nama geus tara mikir itu ieu dapon nyeke duit we para mitra loba atuh nu bilu ka manehna barang manehna nyarita kitu anak bereyak teh babaturanana Didi ngarempung ka Andi anu harita geus aya di buruan Andi tuluy nyarita bari nulak cangkeng sia lamunnya si lain lalaki masuk geura maju sia pokona mah tong saurang dua urang kagok deuleu kabehanana deuleu ku aing mah pokona mah nu kieu mah ditamul we moal dikejoan lah hayangnya we nepi ka mana wawasen ilaing teh ngakukeun pamuda urang Cipancar anu majarkeun cenah bisa gelut teh cing hayang nyaho Andi harita nangtang ka para pamuda urang Cipancar anu memang harita teh dipingpin atanapi guguruna teh Didi sedang Didi jadi pamimpin sotenan banewe royal ka mun ngajajanan jadi diangkat jadi pamimpin teh lain pedah segala bisa lain pedah ngarti dina widang kapamimpinan tapi kulantaran royal soka mere traktir jajan jadi para wargi jadi pamimpin geri barat boneka we Didi mati itu diantarana tapi memang konco-konco nage harita ge narurut geus kitu mah para mitra sadaya loba catur atuh barang harita Andi genang tang kanu lobaan harita kene Didi semrut narajang ti heula make jurus cikalong tapi para wargi pikeun Andi ge lain budak kamari sore atuh lain budak anu memang atah didikan dina widang kadugalan atanapi ilmu silat tapi Andi oge geus diajar karena ilmu silat mah manehna ge para mitra teu kosong bolostrong teuing estuning aya eusian atuh barang manehanana diserang teh para wargi Andi oge manehanana puguh we gancang ngamiceun serangan musuh harita ge sakilat ngelok gado Didi harita kene nu nyantong di hareupeunana Didi ngelok ge para mitra sadaya lantaran gadona diserang dan nyaho meureun rek ngalakana gado jeung deui pikeun Didi sangeuk atuh para mitra beunang sakali deui kulantaran manehna cileureun tah dina kayan kitu duanana ge pada dangong si padangong dangong duanana ge para mitra sadaya bakal nyekel sabuk milang tatu duanana caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket estuning para mitra papelit-pelit dina tarung jeung deui atungtung nama babaturanana nu rek ngarempung ge pada malunur lantaran cenah teu rame lamun saurang dirempung kudu lobaan ari kitu mah tarung saurang lawan saurang lir ibarat tarung adu jago we nyaeta antara Andi ngalawan Didi buriak babaturanana kasarisi atuh mere tempat sangkan di tengah pakalangan tarungna ameh lega para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita ge Didi para wargi sadaya nyerang deui tapi serangan Didi bisa disalengorkeun aku Andi teh dina kayan bari nyalengorkeun serangan Didi bari ngelok saeutik manehna nyerang atuh Andi teh puguh we pikeun Didi ge teh eleh kesir manehna ge tadi para mitra duanana ge boga ilmu silat anu lumayan can ari nyanding saehu mah ngan ilmu silatna duanana ge memang lumayan lain lawaneun atah-atah dina ngoni ngalawana boh Andi atut para mitra boh Didi ceuk paribasana lain pagawean memeh sasarap harita keneh para wargi sadaya atuh para wargi barang Didi ngelok teh nyaho musuhna rek ngalagado kituna teh bari jeung cepet ngarawel leungeun Andi anu maksudna marek dipitaskeun tapi awe ayeuna mah ajal pikeun Didi teh para mitra
sabab para wargi sadaya harita teh sabab kekanyahoan ti tadina punukna aya nu ngeting tarik pisan para wargi. Barang harita para wargi Didi aya nu ngetig langsung ngudupung. Si horeng ketiganana ngandung kakuatan rohaka. Siga nama dibarengan ku tanaga batin. Dapikeun Didi teu mangga pulia harita kenege para mitra tuluy ngudupung. Aneh luar biasa anehna. Bareng jeung kaayaan kitu para mitra sadaya. Ada kerewak teh harita Andi aya nu nyamer bari sakilat geus leungit diteureuy ku poekna peuting. Nyaan para wargi Andi lir ibarat dibawa ku kelong we harita teh. Dibawa mabur, dibawa lumpat luar biasa tarikna. Jeung deui mawa Andi teh siga nu hampangeun aker eta jelema teh. Atuh puguh we balad-balad Didi ge olohok bengong colohok ngembang kadu, olohok mata simeuteun. Nempo Andi aya nu ngarawu teh para mitra terus we muru Didi anu keur auh-auhan teu usik teu malik bari nyeri untung we henteu kuat ieu ngana karasa ieu we para wargi lieur jeung hayang utah siga nama para wargi nepi ka langsung leuleus lantaran diketing palebah pundukna memang kitu kaayaanana para wargi asaha eta anu ngarawu Andi teh mangga urang telaskeun ieu dongeng. Babaturan Didi nyarita, "Oi, waduh si Andi dirawu kelong euy. Wah nu kitu kelong wewe teh anu kitu teh euy. Aduh, nyaan wah bawa dibawa kana tangkal caringin sia atawa kana tangkal picung. Geus pasti kana tangkal picung euy. Aduh euy, kakara urang menempuh kajadian teh. Eta mun kasakilat pisan jeung jiga nu hampangeun ieu kana aker. Si Ani dibawa padapan si Ani sakitu badag nawakna teh herannya euy urang mah nya norowecona babaturan Didi teu eureun-eureun malah kabeh oge ceruk-cerek ningali kaayaan kitu teh da asa kakara saumur-umur cenah manehanana ningali kaayaan model kitu aya jelema dipangku ku hiji atuh cenah makhluk anu memang teu katingali jirimna ngan sakilat pisan bakat ku cepet-cepetna ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Para wargi sadaya atuh babaturan harita teh Didi nyarita bari ngabiri gidig bulu pundukna carengkat bau kating ku sieun-sieuna. Jeung disangka nama aya jurig nyiliwuri setan mindarupa. Buah-buah kuntilanak cenah ti kuburan ngahaja datang. Rek neang lalaki keur pisalakieunana. Kitu cek nusa urang anu katelah dadang. Ya, di siga nama si Andi euy dibawa ku kuntilanak euy. Malum kuntilanak meureun jiga nama neangan pisalakieun. Terus anu kataksir tah ku si Andi. Jadi manehna dibawa kabur. Aduh, untung euy urang mah teu kataksir. Coba lamun urang nu kataksir cilaka euy. Dadang ge harita bari marmir manehanana. Memang para wargi sadaya ngarasa reuwas luar biasa. Reuwas kareureuhnakeun sabala ningali kajadian anu memang umur-umuran kakara ningali kajadian model kitu. Atuh para mitra sadaya ningali kaayaan kitu mah harita ge pikeun Didi mah tuluy nyarita deui. Keun bae lebok we sakadinya lah panuju dewek mah. Rek dikawin ku Kunti syukur dah. Manehna mah tadi ge cenah ikhlas kabogoh direbut batur. Mana kitu ge euy imbalanana ayeuna meunang Kunti. Alus we lah. Tema para wargi, tema Didi anu geus ajeg deui nangtungna harita teh. Uguh we. Harita Didi para mitra atuh anu geus ajeg nangtung teh bari ngabatekan awakna. Geus kitu meuni pating terektak para mitra tuluy harita maneh ngagerakeun awakna. Caturkeun atuh Andi anu harita diiwat ku hiji makhluk para wargi si horeng eta teh jalmi anu namina Rahmi. Rahmi teh eueur mah eueur manehna neangan layan.
neangan lalaki nu bisa dipakai ubar kera cenah nyumponan kahayangna daki itu atuh sifat rahmi mah amung kaliwat saputing oge cenah sosonoan jeung hiji lalaki malah maharita ge waktu manehna ngubaran ka Sutamanggala panepi ka aya saminggu na Sutamanggala dikukut ari geus seubeuh mah para mitra geus ngarasa cenah bosen mah dia langsung harita ge sina init Sutamanggala teh ayeuna manehna newak Andi da pugu Andi nu pangkasepna di antara jelema di antara pamuda urang Cipancar nu keur ngariung di dinya nya cop hatena Rahmi teh para mitra ka Andi nu matak harita teh langsung Andi dibawa bari harita teh geus kitu mah diecageun para wargi geus rada jauh mah tuluy atuh geus diecageun teh di hiji tempat anu kasebut leuweung tiis teh diecageun tuluy dituyun nyaan Andi para mitra sadaya harita teh atuh geus sakitu mah ditungtun teh terus we nuturkeun padahal dina hatena mah noroweco ngomong sorangan ku ngarasa heran saha-saha eta awewe nu geus nulungan ka manehanana. Para wargi siga nu ngarti harita teh Rahmi aya pertanyaan dina hatena Andi siga anu ngarti we kana kereteg hate batur pikeuna Rahmi memang manehanana bubuhan geus kasipuh ku pangabaruh kapatri ku pangarti elmuna lain bantrak-bantrakeun bisa nyaho naon anu keur digerenteskeun ku Andi. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para wargi siga nu ngarti atuh Rahmi teh kana kereteg hate Andi. Teu kedah sieun Kang. Urang sakantenan we karo rompok datos caket ieu tu dipalih tonggo. Cek Rahmi bari nunjuk ka lebah imahna. Hate Andi para mitra teu eureun-eureun lumenyap. Sabab pikeuna manehanana kakara harita pisan dicekeleungeun ku awewe. Da kabogohna oge para mitra tara nepi ka kitu atuh. Jeung di manehna mah tara atuh suka cekel ka awewe cenah. Beda jeung nu sejen tara karawak-rewek. Teu lila para mitra lalempang geus tepi deui kanu dituju ka hiji imah nenggang atuh di lamping pasir anu palataranana resik dahade urus bubuhan dieusian ku hiji awewe anu keur beger saumur-umur sok sanajana kolot tapi katingalina ngora bae da eta miuni sato hayang ngaranjah bae cenah para mitra jago ngora gitu para wargi nu matak manehna neangan bangsa pamuda-pamuda nu keur mangkat beger mangga Kang teras kalebet da teu aya sasaha di bumi teh ceuk Rahmi bari harita teh para mitra sadaya narik leungeun Andi diajak unggah ka tepas mangga temal Andi ngadak-ngadak seuseut rek ngomong nage di korona sisit komo sanggeus ngadengi di jero imah eueuh sasaha cat unggah ka tepas hatu para mitra awor jeung jajantung dagdigdung tutunggulan gondang bari para mitra sadaya harita teh sarta pating sariak bulu punuk sup asup ka imah brai kacaangan ku lampu cempor anu mere ketetet leutik kawas dihaja atuh para mitra dibedol sim-simna. Harita keneh para wargi gek atuh Andi diu ke deukeut lampu sedengkeun Rahmi asup ka kamar rek neuneun bedog dina palang dada. Antosan sakedapnya Kang bade ka dapur heula ceuk Rahmi bari imut ngagelenyu bari para mitra sadaya keur nempelkeun pangirutna. Maklum atuh imut ngandung pangirut kelet ngandung pamelet bubuhan Rahmi mah para mitra sagala bisa da manehna mah para wargi boga ilmu anu kacida pisan luhurna waktosna see
Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.